Bismillahirrahmanirrahim. Hanca duratun nasihin masih kene nyarioskeun tentang kautamaan atanapi pahala jalmi-jalmi anu daek ngalaksanakeun ibadah tarawih. Kamari karek nepi ka malam ke-15. Wa fil lailati sadisata asyrata sareng dina malam anu ka-16 kataba parantos mastikeun saha Allahu Allah lahu pikeun jalma anu daek salat tarawih bara'atan pembebasan atanapi pernyataan an-najati salamet minan nari tina neraka wa bara'ata dan pembebasan duhuli til jannati bakal asup ka surga. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa jalma anu daek salat tarawih timimiti peuting kahiji nepi ka peuting ka-16 bebas tina neraka. Sareng Allah menyatakan bahwa jalma-jalma anu daek salat tarawih bakal asup ka jero surga. Masyaallah. Kurang naon sih pahala ieu tarawih teh. Tinggal daraikna bae. Ngan hanjakalna lamun geus tanggal 16 mah sok beuki corengcang, beuki areueuh nu tarawih teh. Wa fil lailati sabiata asyrata sareng dina malam ke-17 yuqta bakal dipasihan eta jalma nu tarawih teh misla sawabi saumpama atawa seperti pahala al-anbiya'i para nabi. Ngan moal sempurna mendapatkan pahala para nabi ia memisil umpama atau bisa jadi orang anu mengikuti salat tarawih di malam kahiji nepi ka malam ke-17 teh dinyatakan ke Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran Nabiullah alaihi wassalatu wassalam, termasuk orang-orang anu istiqomah mengikuti ajaran-ajaran para nabi. Sebab geus tanggal 17 mah godaan teh semakin loba. Aya nu tarawihna pindah ka moal balanja baju lebaran nepi ka poho salat tarawih. Nah, ieu mulai goyang. Tapi jelma-jelma nu istiqomah mah anteng bae keun meuli baju mangke isukan page-toge bisa keneh. Nu penting laksanakeun heula ieu salat sunnah tarawih. Atawa ceodean bae meuli baju malah meh teu kudu ribet, meh teu kudu ngaganggu ibadah tarawih. Nyonya datang we baju tinggal mayar. Pas datang baju yang mayarna eueuh. Pas saya jeung tukang paket untung nama. Wa fil lailati saminata asyrata sareng dina malam ke-18 nada bakal aya anu memanggil saha malakun hiji malaikat. Ya abdallahi wahai hamba-hamba Allah, innallaha sanyana Allah taala radiya eta parantos ridho anka ti araranjeun wa an walidaika sareng parantos ridho ti ibu bapa anjeun. Masyaallah, lamun Allah geus ridho ka urang sareng ka indung bapa urang geus teu kudu hese asup ka surga. Nu matak wayahna ketika malam ke-17 geus mulai sangeut tarawih teh ingetkeun ieu demi mendapatkan keriduan Allah dan demi orang tua orang mendapatkan ridho ti Allah wayahna paksakeun salat tarawih. Ulah kagoda kunaon bae oge tetep istiqomah sallu sunnat tarawih rakaataini jami'at rahimakumullah. Wa fil lailati tasi'ata asyrata sareng dina malam ka-18
yarfa'u bakal ngangkatkeun saha Allah taala darajatihi kana derajat jalma-jalma nu daek tarawih di malam kahiji nepi ka malam ka-18. Derajat di mana? Fil firdausi, di surga Firdaus. Tapi ari derajat hareupeun istri mah tetep bae kudu loba duit. Hehe, teu boga duit, rag-rag derajat hadap di hareupeun istri. Hehe. Nu matak wayahna selain rajin ngalaksanakeun tarawih teh supaya naik derajat engke di surga, urang oge kudu rajin neangan duit yang memenuhi kebutuhan anak istri supaya derajat urang di surga naik, derajat urang di hadapan keluarga oge naik. Moal naik-naik di hadapan istri mah najan rajin tarawih, rajin tadarus oge lah. Tarawih we di pikiran bapak maneh mah ari baju mah ieu baju can kabeli sapotong-potong acan ieu ringrang ieu. Nah nu matak wayahna ulah husuk teuing ibadah nepi ka poho memenuhi kebutuhan keluarga. Ieu ge kewajiban sarua. Wa fil lailatil ishrina sareng dina malam anu ka-20 yu'ta bakal dipasihan jalma-jalma nu daek tarawih beri pasihan naon sawabas syuhada'i pahala para syuhada pahala mati syahid wassolihina sareng bakal diberikan pahala orang-orang soleh. Kang Rahmat keur ngadodoho weh malam kasabarahannya cenah anu pahalana bakal menang THR berupa duit ditransfer ke ATM. Hehehe. Moal aya Kang Rahmat dina kitab mah. Cek Kang Rizal teh di Gunung Halu ada aing ngasukan teh aya cenah euy. Pahala tarawih bakal menang transferan ke rekening langsung tanpa dikocok, tanpa diundi. Lamun seug aya keterangan anu sahih bahwa sah jalma anu tarawih di malam kahiji nepi ka malam ka-25 bakal menang transferan 10 juta jeung motor hiji. Jigana masigit moal mahi pasti wapeh tarawih anu keur gawe ge prek jigana teh eureun heula jigana teh lumayan ngalan 10 juta. Ya Allah, jelema ayeuna makan kabita keneh kitu daripada pahala yang di akhirat geus teu pati kabita jelema ieu lolobana kitu. Lolobana ieu mah lolobana. Coba we kita pilih. Lamun di malam ka-20 urang arek berangkat tarawih, karaki meunang salengkah arek berangkat ke masjid salat tarawih, aya WA ti jelema beunghar. Eusi WA na teh kieu. Kang Herman wayahna ayeuna pisan kedah ka bumi candak ieu artos 5 juta kira-kira arek neruskeun ka masjid atawa arek mengkol nyokot duit 5 juta. Jigana mah 5 juta heula lah. Tarawih mah isukan gaya deui ieu kitu tah sakitu teh kiaina atuh komo santrina meureun. Ya Allah ya Rabb. Wa fil lailatil hadiyati wal ishrina sareng dina malaman anu ka-21 bana bakal ngabangunkeun saha Allahu Allah lahu pikeun jalma anu tarawih di malam ka-21 ngabangunkeun naon baitan satu istana satu gedung di mana fil jannati di surga minan nuri anu terbuat tina cahaya. Masya Allah cenah nyakal di surga coba cenah atuh nyieun pangnyienkeun imahna ayeuna yang di dunia meh kudu moal ngontrak. Di dunia mah hirup ngan saukur sakedeung doang tapi ieu di akhirat mah jangka panjang. Dan mudah-mudahan ari urang rajin ibadah ka Allah mah piraku ku Allah ge henteu diperhatikeun urusan dunia urang.
Moal mungkin aya jelema nu rajin ibadah hirupna sengsara nepi ka teu boga dahar-dahar aja. Moal insyaallah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Yakinlah Allah bakal memberikan rizki yang terbaik untuk hamba-hambana. Wa fil lailati saniyati wal ishrina sareng dina malam anu ka-22 jaa bakal datang eta jalma anu daek tarawih teh yaumal kiamat di poe kiamat aminan bari kaayaan salamet aman tentram adem ayem min kulli ghammin dari setiap kesedih wahammin jeung kasusahan di yaumal kiamat. Sasusah-susahna hirup di dunia moal lebih susah daripada di akhirat. Dah susah di dunia mah paling ge sabaraha poe, paling ge sabaraha bulan. Bingung di dunia ge nya kitu deui, moal lila. Tapi di akhirat mah lamun urang bingung, bakal bingung selama-lamana. Lamun senang, bakal senang selama-lamana. Jalma nu daek tarawih kontinu konsisten istiqomah di malam kahiji nepi ka malam ka-22 bakal salamet tina berbagai kasusah jeung kabingung di yaumul kiamah. Wa fil lailati salisati wal ishrina sareng dina malam anu ka-23 kang santri anu bager anu kasep anu soleh bana bakal ngabangunkeun saha Allahu Allah lahu pikeun jalma anu istiqomah ngalaksanakeun tarawih madinatan kana hiji kota fil jannati di surga. Masya Allah diberikan kotak soranganeun lain diberi sakotak dua kotak, kotak diberikan kepada orang-orang anu daek tarawih soranganeun. Ayeuna mapan urang satu kota pas sedak-sedak mending geus heureun arek parkir motor ge. Komo di kota Jakarta tong boro parkir motor ngalengkah geus sada hese. Engke mah di surga jalma nu rajin tarawih bakal diberikan satu kota soranganeun moal dibagi-bagi. Wa fil lailatir rabi'ati wal ishrina sareng dina malam anu ka-24 kang hanapi orang Lampung anu kasep anu ganteng ieu kopi geus beak. Iraha rek kirim deui kopi Lampung. Kana maka bakal aya lahu pikeun eta jalma nu daek tarawih teh arbaun wa isruna 24 naon dakwatan doa mustajabatan anu diijabah. Matakan ketika geus beres tarawih lobakeun ngadoa ku Sunda we nu kaharti lamun bahasa Arab teu ngarti mah ku Sunda ge Allah mangartieun ieu ya Allah upami salat tarawih abdi bener-bener ikhlas karena Allah abdi nyuhunkeun A B C D terus pentak ka Allah Subhanahu wa taala aya 24 doa anu bakal diijabah tah planning ti ayeuna tuliskeun urang hayang naon wae hayang A B C D tuliskeun baca setiap beres tarawih insyaallah Allah Subhanahu wa taala bakal ngabulkeun ka jalma-jalma anu konsisten istiqomah ngalaksanakeun ibadah. Wa fil lailatil khamisati wal ishrina sareng dina malam anu ka-25 yarfa'u bakal naon ieu pantes ngahartianana yarfa'u diangkat ngangkatkeun yarfa'u ngangkatkeun saha Allah taala anu maha luhur anhu di eta jalma nu rajin tarawih ngangkatkeun naon adzabal qabri dina siksa kubur dalam arti jalma nu istiqomah tarawihna beri bener ikhlas karena Allah taala bakal dihindari dihapus dina siksa kubur. Wa fil lailati sadisati wal ishrina
sareng dina malam anu ka-20 genep wa yarfa'u sareng bakal ngangkatkeun saha Allahu Allah lahu pikeun eta si jalma sawabahu kana pahalana eta si jalma arba'ina aman selama 40 tahun. Nu mantaklah anu geus kepala opat manggeus ulah ngalobakeun ting kulit. Taraweh bae taraweh. Upan cenah Kang Herman taraweh teh lain teh hayang geuning geus kepala opat kieu mah, komo geus kepala 5 kieu mah. Nangtung esok nyerocot tuur diuk. Taraweh mah teu naon. Salat sunah mah bari diuk ge bagus, moal kunaon. Najan kuat ge imah jelema seger buger. Ngorak keneh jag-jag taraweh bari diuk sah teu? Sah. Kan beda pahalana jeung nangtung. Berbeda jeung salat wajib mah. Wajib nangtung pikeun jalma nu mampu. Ari salat sunah mah bari diuk oge sanajan mampu nangtung heug bae. Kan pahalana ulah yang sarua jeung nangtung. Itu licik teh mah. Wa fil lailati sabi'ati wal ishrina sareng dina malam anu ka-27 jaza eta jalma teh bakal bisa melewati yaumal kiamati di poe kiamat ala sirati di luhureun sirat jembatan kal barakil khatifi bagaikan kilat anu menyambar. Nyebrang sirat bakal secepat kilat anu menyambar. Masya Allah. Sirat ialah anu ditangisi ke orang-orang soleh sebab sieun kabeh oge sieun teu bisa melewati ieu sirat. Gagal melewati sirat maka urang gagal asup ka surga. Sebab resikona lamun urang teu soledat ketika nyebrang sirat langsung ngejebruskan neraka jahanam naudzubillah min dzalik. Tarawih di malam kahiji nepi ka malam ka-27 menang jaminan bakal salamet nyebrang sirat bari jeung secepat kilat. Ngan kade tarawihna ulah secepat kilat. Panena mah aya tarawih secepat kilat. Tarawih 20 rakaat 5 menit. Eta tarawih naon coba? Capek-capek. Penistaan agama cek aing mah teh mah. Atuh piraku salat kitu eueuh tumaninah eueuh naon. Lamun salat eueuh tumaninah mah batal. Nah, maka lamun aya jelema nyaho bahwa salat teh wajib tumaninah, rek ngahajakeun ditinggalkeun tumaninahna, haram salatna ge eta mah coy. Moal menang pahala siksa nu aya. Sebab ngaledek kana salat, nganggap enteng, nganggap remeh, nganggap sepele atau nganggap heureuy kana salat. Wa fil lailati saminati wal ishrina sareng dina malam anu ka-28 yarfa'u bakal ngangkatkeun saha Allahu Allah lahu pikeun jalma alfa darajatin 1000 derajat fil jannati di surga. Wa fil lailati tasi'ati wal ishrina sareng dina malam anu ka-28 Kang Usman anu kasep kade eta ulah nundutan. Mau mobilna kade ulah nundutan. A'ta bakal masihan hu ka eta si jalma saha Allahu Allah masihan naon sawaba pahala alfi hijjatin 1000 ibadah haji maqbulatin anu ditarima. Masya Allah. Boro-boro ngalaksanakeun 1000 kali haji hayang haji sakali oge hese. Aya boga duitna pan hese kuotana runungguan sekian puluh tahun. Aya kuotana eueuh duitna. Eueuh di hese eta bekom. Tapi jalma anu daek tarawih di malam kahiji nepi ka malam 28 bakal diberikan bagaikan pahala 1000 kali haji anu diterima. Masya Allah. Malam 28 manggeus malam-malam rawan. Malam-malam rawan sebab malam-malam sibuk. Paket daging geus datang. Sibuk urusan daging. Yeun katapang can beres.
nyin kembang goyang dan beres. Wah, sagala geus sibuk temu nyin kue, masak daging. Bapak-bapak nyin kupat, geus sibuk nepi ka poho tarawih. Tah, lah begitu engke mah. Ajang non ngaji atuh. Ari teu diparake mah. Wa fil lailatis salasina sareng dina malam anu ka-30 Kang Eman orang Pandeglang kamana wae asa geus lila tara ngawea padahal memejeuna ngawea nanyakeun nomor rekening Kang Herman. Bohong kata Kang Eman geus apal ieu nomor rekening mah teh nya tinggal hidangna bae. Dina malam anu ka-30 yaqulu bakal berfirman saha Allahu Allah Ta'ala saur Allah dina eta malam ka-30 teh ya abdi wahai hamba-hamba kaula kul pek geramarakan ku araranjeun min simaril jannati berupa buah-buahan surga waqtasil sareng geura araribak anjeun wahai hamba kaula min ma isal sabili tina cai salsabil wasrob sareng pek araranjeun geura mararinum wahai hamba kaula minal kausari minum cai telaga kausar ana rabbuka ieu kaula saur Allah pangeran anjeun teh wa anta abdi sareng ari anjeun teh eta hamba kaula. Nah etalah pahala-pahala pikeun jalma-jalma anu istiqomah ngalaksanakeun tarawih. Meskipun aya nu nyebutkeun bahwa ieu teh hadisna hadis dhaif, bahkan aya anu nyebutkeun ieu hadisna cenah palsu, keun weh ulah dihiraukeun nu penting urang laksanakeun bae salat tarawih imanan wahtisaban karena iman sareng ngarepkeun ridho Allah pasti Allah ge bakal membalas ka jalma-jalma anu daek ibadah lillahi ta'ala. Adapun pahalana naon bae teu langkung Allah Maha tahu memberikan pahala anu terbaik ke hamba-hambana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk hamba-hamba Allah anu istiqomah ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bari jeung ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina kitab Majalis. Wallahu a'lam bishawab.